mana tuh ayeuna asa kararesel lah rek nyobaan ulin ningalian sawah kontrol ka itu kabalo lah mesti itu mah naon we. Alhamdulillah sanajan eueuh nu pesan bata asap keur ngabangun imah tapi anu keur peristirahatan terakhir mah alias kamakan aya en hanya kana ieu teh loba hujan aduh ge jadi kabah. Alhamdulillah sanajan teu ngarebu oge ari kuloba mah meureunnan jadi saimahun aduh tapi karunya da teu hayang atuh marang teh jelema teh tapi dalah di kumaha da kayaan anak kieu moga-moga we si Covid sing lagi hayang malik deui kan geus kajian bisa batan saya tahun 20.000 10.000 kamu deug abah teu kecet-kecet teuing teu juga ayeuna rek liar ge gacet aduh duh urang aya ya arek ikhtiar eno sugan we aya meuk urang ya keur ngabelan anak pamajikan jeung urang ami bisa kebule beas keur budak sebab we jeung jajana di ongkoh da kudu urang teman saya kudu ikhtiar heula kakarep datang milik Allahu Akbar mudah-mudahan ya cing aya moeuk sararea ya doakeun ya Allah bismillah Allah Akbar nah kita dah aduh itu pagi sagi mama rasuat tuh malah duh ya mulai sih yang bodol ini. Alah, kenalnya buat yang dulu meski. Alah, ini modal dah. Wah, bener. Nu digarawe araya coba gareto. Yang iya tinggal nu belah dia ya. Ya sawah sakitu legana. Eksa nu ngelebokna ya. Loba-loba ting teu beak-beak. Aduh, kudu kumahanya. Dah, ayeuna mah kontrol balong lah. Bisi wae kunaon ieu teh. Can parada gauk teh. Iraha galedena atuh. Urang mah bisa mayor ila leutik wae mah. Dah. Mus parada gauk teh. Beujeuhna dipayor. Aduh, aya bisi kuat. Ayo. Ayo cicip seditahan terus. Ane. Ada daging lu batein lah. Ya langun misi ku baca. Teu bisa ditahan teh memang tempo isuk deui atuh misi. Karena ngomprong di sini teh aduh. Aduh, ngores deui. Maneh Rus. Anu nubruk teh. Ai salieuna. Kejebur deui atuh urang aya kesempatan lompat. Anya di dia nyumpah. Sugar mah kakangkeun ya. Kok kunaon Ros? Aduh. Dago. Udah gua. Sugan teh darus aduh. Dirinya ya. Aya. Aduh. Darus teh mah. Tapi jurig-jurig acane mah dah. Tapi darus digan sieun. Ih. Mana?
Si Mam aing teh. Gede ada si Adi teh. Aduh. Capek euy. Nah, udah usah cikan usianya. Madu dak jurig mah. Moal kesurupan mah da usah. Aya wah da usah kunaon. Terus kunaon? Ah, cik di dieu. Tah, dieu. Wah ngobrol sih bener. Tuh. Aya naon capek? Hah? Capek urang lompat mah aya naon? Kunaon atuh meni jika nu capek kieu riweuh di Bandungan ge. Ieu capek ya nampona ye kumaha ye? Henteu ah. Eta mah besok orang olahraga juga awak juga bisa nangtung. Oh, sepor. Kamu sepor mana riweuh. Riweuh tuh teh. Abi nereng haparanyug. Terus. Lain sababaraha poe teh mani teu pepanggih-pepanggih ka mana wae teh. Begini Pak Dian. Selama ini saya itu muncrut. Gara-gara makan daging kebanyakan. Oh, payung matak. Oke, ari barang dahar teh ulah terlalu. Nah gitu. Pan daging teh 2 kata. Disambaran terladah. Terus ku awewe teh. Terus tahu teh beukeun teh emu abi mah darah tinggi. Oh gitu. Kok pesepkeun disepkeun ku abi sakate. Aduh, apa teh muncrut terusan modal. Tah, ulah sok komuan kana loba. Kok tah tuh. Tah kieu jadina teh. Si Das mah kokoman pisan deh. Beteungna hayang wae. Ya, mentak jelema teh ulah sok rakus kana loba. Mumpung ka itu hayang ieu. Lah, cukup bae atuh sacukupna barang dahar mah. Kapan kieu mumpung aya satun sakali kokomuan abi habak. Muncrat beteung. Jadi kokoro mah lebarannya. Ah, kitu kokoro mah himul. Aduh, ari darus. Tapi kapan ngaruksakan awak itu teh? Yang ngaruksak ya. Budur bisa teteh makan deh. Berebet. Tapi Rus, lumayan lamun muncurut mah. Eta teh lancar. Oh, lancar dia mah tenaga jeung misi jeleng. Kan kitu mah jalan sorangan eta teh. Bari eta ya misi bari. Teu cuma tenaga nih boros kebur. Berebet. Apa bayan? Ada. Tuh mending. Aduh, bahaya euy. Aing aya di dieu. Ampuranya. Aduh, barala ieu. Aduh, wayahna barala ieu. Kubuhan disabung ngaranna ge. Si Darus ka dieu weuh. Bos Edi, aya naon, Bos? Aya si Darus eueuh ka dieu. Ka mana Darus? Tadi mah aya, tapi eueuh. Balik atuh. Sarwana. Bener, Bos. Bener, tadi mah aya, tapi eueuh. Yalah, Din. Urang teh dinas. Koh aya, koh eueuh. Sakongko nya. Aya naon kitu nya? Tadi Darus, ayeuna Bos Edi, aya kajadian naon? Buah perang Bratayuda ieu. Aduh, aing bahaya ya. Kapanggih ku Bos Edi ya. Aduh, kumaha ieu teh? Aduh, ieu budur. Ti bisa diajak kompromi ieu. Aduh, dibusi ati. Aduh, aing busi adi. Cengke deui atuh kitu ah. Aduh, hayu foto deui. Mane modal, Din? Entu, sembarangan aja. Bau ge. Entu ah. Sumpah. Entu. Bau, Din. Bau. Bau rasa wangi. Mana, Din? Entu, sembarangan. Mainnya atuh. Pirah gua itu di mah. Sawawan bau. Itu aya naon? Jual kitu, jual kieu jika nu stres teh. Ampun, Bos, ampun. Bau. Bas. Wah. Bukurna ya mah. Mana sia kamu ka mana sia ngaledek sia ka aing teh. Aing teh jelema beunghar ka punging teh. Ku sia teh diledek aing teh. Ya maafkan ya saya. Wani-wani sia. Tidak disengaja. Wah dibabetkeun sia kana parit ciringan sia. Oh, sia. Oh, sia. Aku lupa ka mana aing mah apa ya. Pangbeunharna ka pung ieu. Ngaledek sia. Penggawean aing nu aduh. Dasarkeun suwe aduh. Aya wae menang rada sia. Ya dibabetkeun ku aing sia. Aya wae menang rada sia. Pun tinggal ayo Gusti aduh. Kumaha kalakuan jelema aja mana aduh. Ieu kan betul aja.